Gusti Allah bakal nyoba ka aranjeun kabeh bakal nguji dek di dalam mana nu kuat mana nu henteu kudu loba diujina teh kudu keur digeluti ku manusia saat eta ge hanya bisaim minasaid hanya sakadar tina urusan buburon. Ieu teh ngabahasakeunana Gusti Allah bisain make isim nakiro teh kapan maedakeunana bisa kana umum kebelah dieuna mah bisa maedakeun kana tahkir bisa maedakeun kana hina berarti ngabuburon teh usaha anu hina sanajan bisa ngahirupkeun dina perekonomian Mekah saat eta tapi usaha eta teh termasuk usaha anu hina ngan sakadar ngalah hewan ngan sakadar ngalah kitu uncal jeung sajabana kemudian dijual ku Gusti Allah teh dilarang lantaran eta perusahaan anu teu pati bagus nu hina geus kabahasakeunana ge make naon kitu ngaranna bisain teh isim nakirah teh maedakeun kana tahkir perekonomian anu melalui hewan eta adalah syai'in minas syai' artina hina ieu buburon teh dilarang ku Gusti Allah. Awas birusulihi kiriman-kiriman Gusti Allah pan aya hewan mah teu bisa dikembangbiakeun ku urang lantaran sanajan dikembangbiakeun ge kadang-kadang panyakit teh gawawa geus dikirim bae ku Gusti Allah gunung anu breng manuk pinuh gunung anu uncal leuweung anu gitu embe gunung anu terus bunding gunung anu sapi leuweung himar tah eta teh birusulihi lakum dikiriman ku Gusti Allah hewan-hewan per gunung per leuweung per daerah. Engkena bisa kieu gunung anu oh berarti dek ngala uncal ieu panahna gunung anu oh berarti dek ngala manuk ieu panahna ieu alatna dek anu oh berarti dek ngala sapi liar maka ieu alatna geus diterap-terapkeun ku Gusti Allah. Nah ieu lah ku Gusti Allah bakal dicoba bisain birusulihi lakum dikirim ku Gusti Allah tapi kuari dek dilarang ku Gusti Allah. Tanalu aidikum warimahukum anu bisa benang kuleungeun lamun anu laletik manuk-manuk teh araraneh di zaman harita mah keur encan dilarang mah ku Gusti Allah teh tetep bae kudu dibandring tetep bae kudu dijaring tetep bae kudu dileget barang ku Gusti Allah dilarang mah masyaallah eta manuk teh halal liberan di luhureun hulu halal liberan we di dieu di pundak ya Allah singgel libet uncal-uncal segala rupa sedengkeun ieu dilarang ku Gusti Allah teh dicoba ku Gusti Allah coba datang ka mana ka ibadah anjeun tanaluhu aidikum anu laletik mah bisa dicekal ku leungeun tanpa susah payah warima hukum nu geledek mah make panah make pedang jeung sajabana tapi aya dina kagampangan nu jelas mah babari jasa ngalaman nu teh tapi kuari dilarang ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah dilarang nai wa hum muhrimuna fakanat tulwah suwat tayyib tagsyahum pirihali dilarang. Awas ulah selama beberapa hari ulah salila di Hudaybiyah turun ayat ieu teh waktu Kangjeng Nabi dek nyerang Mekah mampir di Hudaybiyah kuari jamaah haji kadang-kadang ngalami kot ka Hudaybiyah ka dieu ka arah Jeddah masjidna sangat sederhana teu dibangun caina kadang-kadang kurang di Hudaybiyah mah eta teh kadang jamaah haji kuari ngalami kot ka Hudaybiyah deuk umrah masalah penting ka tanah halal bae lain ka jaronah lain ka tanahim tapi ka Hudaybiyah ari urang lembur mah teu nyaho dongengna Hudaybiyah we naon ieu Hudaybiyah teu nyaho kaler kidul teu nyaho hitut bau teh dongengna kos kitu tah ketika Kangjeng Nabi dek nyerang Mekah. Nah di dia mampirlah di Hudaybiyah ta cicing di Hudaybiyah Kangjeng Nabi aya di dinya kuari tanda antara Mekah jeung Jeddah ta make tugu ieu tanah halal ka dieu ieu ka dieu tanah haram ta Hudaybiyah ngaranna masjidna teh dibangun baheula mah kuari geus rada dibangun ge can optimal tapi
kemudian caina geus saeutik di dinya urang ngalami kot kadang-kadang henteu masalah geus ngan ieu mah carita Hudaybiyah turun ayat ieu tah di dinya tah awas segenap kaum mukminin kaum muslimin mukminat muslimat Allah ngalarang mencoba karanjeun kabeh saha anu kuat jeung saha anu henteu liana Allah supaya Allah ngayahokeun mayakhafuhu bil ghaib ka jelema anu sieun bil ghaib hana anu gaib ka Gusti Allah nu gaib pan urang lamun teh mah dititah ku bupati-bupatihna aya kadeuleu ngajengleng jeung make aturan-aturanana sieun wajar lantaran kadeuleu ku mata mun gubernur nginstruksikeun kadeuleu ku mata instruksina sieun mun dilarang itu kene lamun komandan di abri batalion aya aturan-aturanana mun menyalahi aturan sieun lantaran kadeuleu ku mata kadenge ku celi komandana galak jasa tilok seri-seri ajan itu kene di kepolisian atawa aturan-aturan di organisasi urang teh bisa sieun lantaran kadeuleu ku ari mah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah haram halal meunang henteu sunah makruh bari Allahna teu kadeuleu tah dek muji Allah teu kadeuleu nu ngainstruksikeun dek datang ka mana nurutna diuji ku Gusti Allah numantak di dieuna lialam Allahu ilma zuhurin cek Imam Jalal ya Allah mah geus apaleun ieu lialam Allah ngarah Gusti Allah teh apaleun ieu teh ilma naon ilma zuhurin berarti goyahna jang urang aya ilma zuhurin mah ya Gusti Allah Bapa geus apaleun nu mukmin jeung nu kafir atuh memang nang Gusti Allah atuh Allah Maha uninga anu ibadah jeung nu teu ibadah Allah teh kapan apaleun janang Gusti Allah nu saleh jeung nu teu saleh nu toleh atuh apaleun janang Gusti Allah ieu sagala rupa boro-borona naon lahir urang jeung maut urang geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ieu atuh make dicoba kuliah lama oh Imam Jalal saeutik mah di dieu make ilma zuhurin maksudna Allah dek nganyahukeun teh ilma zuhur supaya lahir ebreh ka manusia jadi lain ka Allah ngan disalandekeun ka Allah supaya kanyahuan kumaraneh kabeh wahai para manusia saha anu iman jeung saha anu teu iman ka Gusti Allah saha anu kuat imanna jeung saha anu teu kuat ka Gusti Allah na ieu teh jang lanjut bisa kadeuleu khususna halayak rame umumna ka Kangjeng Nabi Muhammad deuleu ku anjeun instruksi ieu saha anu kuat jeung saha anu teu kuat begitu truk diinstruksikeun manu kalali berdeluhureun sirah sedengkeun haram uncal-uncal embe-embe sing haliwir dihareupeun digigireun gitulah Allah teh setiap dek nyoba teh aya di dinya barangna aya nu ngintip bae Muhammad ayo emang kudang itu ingin bapak bukan nama aya Muhammad mah dek di ala bae lauk manuk ieu waduh mun ku urang dijual manuk itu tuh hijina ge sakitu mun urang menang 10 mun 100 geus muji kitu bae cek nu saurang deh ulah kitu tetep bae lain ka Muhammad na Muhammad mah instruksi doang kanu mah gaib lah Allah mah teu kadeuleu ieu urang Arab ge kos kitu urang Arab tah urang Arab ge saru teu kadeuleu ieu aing mah azal ku Muhammad bae ulah kadeuleuna izin aing ku Muhammad mah tapi lamun ku Allah mah pan Allah mah teu kadeuleu gaib Allah mah ya urusan urang jeung Allah waduh itu tuh embeleuweung waduh ngabring gitu tuh aya sabaraha waduh aya 20 hijina sabaraha waduh lamun 20 waduh Muhammad ayo tole ulah sok kitu ge Muhammad nyahoon eta hampir urang Arab nguji kitu kabeh hampir teu kararuat masyaallah teh ketika diuji gitu teh hampir teu kuat nah kuari teh riba kredit saha coba kuari di imah mana anu teu ngredit di imah mana anu teu boga TV iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah urang deposito ka bank ke anakan atawa atuh ayeuna mah urang nunda duit kemudian cokot bungana baik eta teh gitu tabungan khusus atawa memang nyimpen bae geus kadeuleu bungana per bulan mun sataun wah
bisa ngundak-ngundak yang tambah-tambah mah urusan kredit. Aduh, beli motor cukup baik kamari mah 2 juta DP, kebelah dia 1 juta DP, kebelah dia 500 DP per detik 100.000 DP hutang. 100.000 ke hutang. Ndek kumaha deui coba. Mulai kuari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ya kiai na ge ngridit ya kiai na ge sukut kuari no comment geus teu loba omong kiai mun eta ngridit aram ada jak kiai baheula mah aram lah teu teh mah kumaha eta bae janganana ngridit kijang pan Gaya deposito si haram dan ada yang lama gaya dia haram tapi depan itulah tu kumah orang banyak nana sok diberepan ku bos di kumah beres nah tak iya dicoba guys lantaran haram ganti gua rima kurang gua rima ku daging make daging gua rima guys dasa bang padahal mah bang kene koperasi bang daging bang dan lain sebagainya nu ngahuhuluanana kiai keneh bae Masya Allah kamari multi nu ngahuluana di Jakarta di Bandung kiai berudeng deui ndeu kumaha coba tabalinger teu ngaraji Masya Allah sosok supi anu ditonton ku urang didengekeun ku urang udang-udang nage lain paranti salat ieu ngahalangan ieu tah ya ge sunah make udang-udang ge tamum eta teh pan dikaluhurkeun jang salat di luar salat mah teh sunah aya nama di luar salat jeung di jero salat make kos kitu bae ieu na kahalangan sujud da ka mana bego nyana kapan jadi kekentongna ngaji henteu sih nu sabenerna lamun nyana geus dipromosikeun di Jakarta kiai sakitu intelekna promosi multi level di aji atuh mantak naon coba di atamat Yahudi ti Amerika kokocoran naga mantak naon aya di takrib bae teu bisa dilaksanakan ulah atuh atau urang atuh nyeun sekup urang gedekeun ku urang ulah ngagedekeun batur otakna diteudeun di dengkul lantaran ieu mah bang ieu mah lain baca tuh baca ku mata nu jelas beusi dikerebekeun ka di neraka Masya Allah nah ieu kuari bang dicoba ku Gusti Allah ambalayah geus puguh bang ngajegir gedungna ti pakotaan kuari di kampung ambalayah terus geus kredit na ye awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisain ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum kuleungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngredit mobil datang dek ngredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das wari mah hukum nu galalde mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah li'alam Allah ngara Allah nyahoeun maya qafuhu bil ghaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh Allah teh teu kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayakhafuhu bil ghaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan garang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kumaha ge henteu abdi moal ngredit moal abdi moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% nanti 10% acan ieu malah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleu tegerna Assalamualaikum bagi bah belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain deh mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu hoginya 3 tahun dah udah ini mah tuh ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana
Pagi Kiai pagi. Aduh Pak Kiai sibuk ya, suka kemana aja ya, kadang-kadang atuh undangan muludan aja. Maka lu gak punya kendaraan sulit Kiai. Iya emang. Udah saya bawain aja di sini, mau Avanza ada, mau Kijang juga ada, mau apa juga ada. Udah yang penting berapa itu? Udah gampang sama saya mah, yang penting mah ada KTP sama itu aja, surat keluarga, udah gampang dah. Aduh itu aja nah. Ya udah bawain satu. Kiai Blon. Kiai Blon kos itu tah. Gimana nu teger Kiai coba keluar. Demandak ngomongna puluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santri nu ngaraji kuari mah jauh. Atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur ngaji sia ge teu make ilmu. Keur ieu mah cenah ja ieu alhamdulillah batur ngaji 20 30 mah datang ka 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung bodona lain ngadoa bari cerik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suka teman teh jadi mama atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu banyakit dibawa kunyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah teu bisa pakai lalagaan. Kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah deuk nungtun santri aing mah keuna nyahoeun ka Gusti Allah, belah dieuna keuna bisaeun maca kitab, kabelah dituna keuna nyahoeun ka Gusti Allah abah ibadahna mantep, niatan di jero hatena modal kos kitu. Aju prek bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae. Dituturkeun bae. Ngaji mah kos kitu. Tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeridit hayu tiatut hayu ti WA hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun. Kok bisa gitu Kiai? Lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis. Cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta. Di luar teknis pondok pesantren mah Islamun pondok pesantren maka teknis, cara pondok pesantren modern dunia tamah. Pesantren mah non teknis, teu kudu make teknis pesantren mah lantaran dek nuntun jelema dibawa ka Allah, asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun. Teu kudu make teknis-teknis. Udangkeun budak peuting tahajud. Berjamaahkeun tahajud mah. Balik we boro-boro tahajud salat henteu. Non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok, asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah. Dalam riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngajejang. Ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak di papana neng sebulan 2 bulan kakak ngana ka masjid berjamaah Allah Akbar nongkrong ngaji nya kitab naon kitab aing macan boga mulu ka ngaji. Ya ku kiai ge asal betah bae teu aya aturan ngaji teu aya aturan posing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu kahiji santri masya Allah eta mah make teknis gitu modern tah mah mun mustak kita mudirun tah mah moborot apa pondok pesantren mah tiba heula sok kira tiba heula ge santri botakan kos du frustasi ke masjid kabelah dia geus embungnya sih bau suka segitu kan mun babaturan saya eta tanya saya satu kumaha aing bae sapiring ka Allah mah teu kudu bisa kecuali ka mall
Allah paling jeung ngabatur aing jeung sia sih telok nyeuseum geus satu atuh bararu bentek tuh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak tas subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zuhur kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak penting baya istirahat nyana memasak keneh bae aja dicarekan ku kiai na dolah emang kos kitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoeun kabeh ka rahasia pasantren inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyog nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teu budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak mun bapak masantrenkeun anak dihitung ku ari 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali ye bang bah lain deui atuh lain deui pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh teu salat subuh berjamaah saleter di jero hatena mah biasa-biasa supaya budak giat doang kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren eueuh biasa baik tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilaman lawan bina matu ambilin baru matu bukan matu kita bang ngaji di pondok pokok lalagan nanti jatuh mana bayadun leng saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deh ya tetep genteng guys geus kitu bae pokona pondok pesantren mah setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun aya muludan di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC tukang ngatur-ngatur teh siap padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya ngan pantang mundur santri mah konsepna ti ditu mundur komo bab ngariung mah jadi MC ngadadak bisana santri emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana kebeneran deui korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres teh atuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sakalian geus gas mau balikna lambat macet nyawa datang nyawa teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae aing sina naonan sakeuna santri bagos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji ke metakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan ti dituna coba kokorian ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dirinya mikirnya berarti iya nu kapake ye di lembur teh akarak nyana mikir saeutak saetik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk tad kemana orang nonton bola yuk siap ustad bae wae nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadeuleuh ku padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake tuh
cek lembur teh ajang ulah ka manehnya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya nah hatena seserian siap supaya jadi imam santri ogos gitu. Nah, eueun teu maju kabeh ge maju. Dak di Jakarta coba nu nyekel-nyekel masjid, pondok pesantren naon kata mushola, santri salap mayoritas. Hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang, urang Serang, urang Tangerang salap. Di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap, masyarakat teu narima. Heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain. Padahal belum keluaran salap, masya Allah, salah sautak setting banget, maafu. Naon eta? Tereuhna basicna awalna memang maksud ibadah. Jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah, dibawa kudu sok ibadah nikmat. Tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kudu lain ibadah, duduiteun lain deui bae hatena. Jadi tesapa godos antara masinis jeung muatan lain deui. Sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae. Kunaon maksudna lain deuk ibadah. Lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah. Ibadah tuh matak nu pasantren mah teu bisa kitu. Geus lamun kiaina mah hiwal jadi tim sukses. Di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang, Serang, Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah, Jawa Timur ambuh naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ieu moal nyahoun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukeun isuk teu sabenerna mah nu mantak teh hudang begitu hudang teh bae jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mata aing deka ladang aing deka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya saenggeus da hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih keneh syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nya mah nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nya teh rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos ieu mah kudu dibawa ka grogol. Naya 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham illallah. Nu nyaho naon nu aya di jara rahim awewe bakal jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jara rahim kecuali nu bah gaib
Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu goda nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh, padahal geus diteuneun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam, eta teh di dinya teh aya taneuhan, eta mah dipiceunan ge aya deui dipiceunan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah cenah mah dipiceunan bae paeh bae paeh bae tah mah kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi lagu malaikat tuh blok dipiceunan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dinya kitu bae terus kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang wah sana hujan gede hujan gede subuh centrang deui kurang manggeus kasieunnan ngadengkeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nya kilat wah asana gede jasa hujan subuh kabeurangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tali nu nyaho kajeun kumaha ge aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae lu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan sakala hujan bae ku aing di hujanan aya jelema nu nahan-nahan datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cak ku si Allah hujan bae aing mah cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu wah tuh halu teangan ku sia halu ayun-ayun ku sia halu buat cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng hujan bae cek ku si Allah geus sempak sagala di kaluhurkeun wah geus macem-macem teh asal anu hajat mah geus sempak ambalae di luhur kenteng tolong jasa Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetap hujan bae cak kusi dek dihujankeun bae. Nu nyaho, ya Allah, ya kan. La ya'lamu illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakeun naon nu bakal terjadi di daratan. Nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun aya sabaraha kuda Allah nyahoun aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoun eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jada damelanana nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah ayat ieu tancepkeun ka jero hate plakeun kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing nyahoeun pamajikan aing nyahoeun tumak nu teu kanyahoeun ku sasa Allah mah nyahoeun sirem nyahoeun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu sehat sabaraha anu gering nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoeun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh
mentak orang boga keyakinan ieu jadi wali. Jadi wali boga keyakinan ieu ya Allah mah nyahoan. Asal nyahoan mah izin urang ka Allah. Izin amatnya. Aing dikanyahokeun ku Gusti Allah orang keur nonton TV bae hiji. Aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV izin ya. Izin ya. Picen TV ganti nu bede. Izin urang ka Gusti Allah teu kudu loba jelema di kamar ge Allah nyahoeun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar izin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae mantak waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun aya talasna make talas di dieu atawa make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoeun lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan diuk nu rapi dijebur gegerah Allah nyahoeun jasa batur teh nyahoeun Allah teh urang mah lain guriwal wih siapa gede amat tuh ya belaan udah ngadu nu kos kitu oh ka Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil bar Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyahoeun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede urang ge pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran urang mah berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ka belah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di zarahan teh tadi kulon teh pulau Cangkir mah disebut ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula letik maka ditu teh naek gete ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nya ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari Masya Allah geus cenah teh mah geus asal geus ngahiji bae geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoeun Gusti Allah luasna laut nyahoeun jerona laut nyahoeun eusi laut nyahoeun aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun jasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun ieu kari mah teh katulah sieun henteu sieun wali mah di mana geja ku Gusti Allah nyahoeun dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dek tahajudan ya tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh suga gerebegan deh lain naon beres ngala wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak datang kabar encat usolli Allah berbalik jinaonnya ingat ulah bae nu keur tadi pae aju bae diuknya na eta ai salat mah sieun ai diuk henteu coba ke kanu borangan ge les sia kos mungkum ngaku sia kos kita salat mah sieun Allahu akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani rokok set les ngopi biasa kertek-kertek kemana sih dia atuh salat bae atuh ai diuk benang tangan segala ka juri ka dia sia ai wani mah kaing ngaroko deui keluar di dalam jauh naon kudu ai salat Allah kerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge jadi cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan hayang seuri sorangan
nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galaknya serta mah kuntil anakna teh dinya tah lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk teh kunti anak galak memonon juri galaknya serta asal liwat ka dinya galak tah hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Gozali di Kampung Salam hadiran bisi eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ke hadapan panggung hees nya mah teu nyahoun Bratayuda Nanang Qasim segala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye saya kira jangan sepi ya geus cancan ya barang neuleuh jam 3:04 aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh di jalan iwal teh ka kuburan eta ta eta sieun tanyana ta sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh teh subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong sok badek kieu pokona kuntianak jurig segala naon babok ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleumang alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek bising lakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang ban kabeneran aju nyana sok mamawa sapu ban kieu kadel aku saya iya kuntianak di babuk wae nya nyana teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong lah burak lumpat nya datang ke Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna mangi kunti anak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek cenah aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri Mang, iya sa, nini cek jangan teh. Cek bakal mana ke rumah sakit kunaon gitu, di babuk jurig, begitu. Jadi nini gitu, jadi pajar di babuk jurig. Cak santri aing jurig eta mah. Geus bae eta nu borangan teh kos kira itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah. Uguh ucing. Allahu Akbar tengah penting Allahu Akbar beres jana diuk lah maca sholawat aya cina nya wah kajian kuku mah ge jurig ieu mah hate nangis kitu bae panu borangan geus lah jurig kajian kuku mah ge geus jana robahna ge lalauna ketayap-ketayap hees deui lah daripada aing ngadenge mending hees cenah teh aman guys ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunaan kurusak kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang keresek-keresek asal leumpang keresek ho cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu eta teu kudu borangan-borangan geus udang penting yes ya wudu asal-asal lah terus teu kudu borangan cek kieu ge moal aya naon Allahu Akbar brek leh moal aya naon eta kayak pocong lah lain da mah eprak dibukain hehe gitu je pocong beneran tah duh wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Gusti Allah maha uninga nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing kemudian aya setan datang ka urang eta teh setan teh ngagerakeun Allah urangna cicing ku Gusti Allah setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireu maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh gerak Allah teh kudu sieun sieun mata kahwi Allah mah teh kudu sieun begitu datang orang keur cicing ibadahat aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan deuk naon sia ha deuk naon sia ha
mana mau digalakan setan sieun, lamun urang sieuneun setan seuri, ha sieun ka aing. Dilalaga deui sia ku aing. Mantap geus, urang lamun salat dipenting siapkeun golok. Yang naon cek pamajeng setan. Pencit ku aing si setan. Oh setan sia. Cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh. Yakinkeun ieu Quran, nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut, sabaraha jerona laut, luasna laut, sida laut, kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh. Masya Allah, nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2 katilu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah. Ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahoeun janang Allah ngaragagkeun. Sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahoeun, sesa daun anu nempel keneh Allah nyahoeun. Ya Allah ya Rabbi, deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah. Deuk kurang kumaha tah nu mantak teh tancapkeun, pelakeun kanyaho Allah di jero dada urang. Bukakeun hate, ilmu Allah asupkeun ke jero jantung, ke jero golbu. Tak yakin urang. Oh, eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib. Kahiji, nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan. Katilu, Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai, di laut, di bangawan, di mana bae. Obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag. Iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah. Daun gede, daun leutik, daun panjang, daun leutik lah deui Allah nyahoeun. Masya Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi, Allah nyahoeun kana siki nu aya dina popoek bumi. Artina popoek bumi teh ieu teh majaz. Popoek teh bimana bawatinil ardi, lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeuna bawatin jero bumi fi zulumat, jadi eusina jaba jero jaba poek. Lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buat caang buah henteu, tapi ku zulumat di samping kejeroanana kanyahoan poek kage luar biasa. Mata ka bahasakeunana fi zulumatil ardi, majaz teh zulumat di mana bawatin. Nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi, di lapisan kahiji, lapisan kadua, lapisan katilu, lapisan kaopat, datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun. Nyahoeun Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur, anu nonggerak di luhur ka bawah ka cai ke jero, ka bawah ka terus ka jero teh katela terus lapisan kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jero nyahoeun eueuh hiji siki nu teu kanyahokeun ku Gusti Allah. Naon bae nu aya di jero bumi? Ieu hasil-hasil bumi. Potensi-potensi bumi, aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun, aya logam di jero bumi urang teh, logam perak, logam emas, logam besi, perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh. Naon bae nu aya dina popoek teu siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah. Wala habatin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa eueuh teu dikanyahokeun. Nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah. Kicep urang dikanyahokeun, denge urang dikanyahokeun, tah ieu irung urang, tah irung urang, napas urang. Ieu teh kapan? Ieu teh oksigen. Ieu teh hawa ngaranna. Urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur. Hiji unsur ardu, 2 unsur ma'u, 3 unsur nar, 4 unsur hawa. 4 urang teh nu mantak
dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti cai paeh jelema mun bener total cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari matahari paeh sinar lantaran tidak mela urang tidak unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galanya jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meuleum paeh dibuktikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tangkal tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tah mah urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhuarikeun mah dibedah adat atuh Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai sana ya naru hai sana kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya sia sana boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalenta-belenta atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae nanti si base ti segala datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tah nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala rutubin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetana di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh jah Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu itu naon al musakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu kusya geus teu kudu laporan ka aing aya naon deuleu ka di lauhil mahfuz kolam datang ka kuaring naretet eureun-eureun nu nyekelan kolam penah papan borna ge lain carita papan bor budak SD teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarek datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel maha suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rezekina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya tah eta geus aya di Lauhil Mahfuz mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareupah jatuh mah urang mana tah Cikupa dileuleuh ku nyana mana Cikupa na deukeut Citra oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin iya sek malaikat Israil mau kemana lu saminggu deui teh leuleumpangan ka Citra jeung cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideukeur bae ka oh malaikat batu diberes segala rupa deuleuh kalau Mahfuz neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui je sapoe deui sia dideuleuh deui jamna geus tangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna ajal ngatok beres dikeun ka Gusti Allah tempat dideuleuh kabeh ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideug nuan matak gideug kuran emang aing salah tah naon sih jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ke ajal ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu
di malaikat ge bingungnya na careuri jatuh salah aing nya mesti carekan ku Gusti Allah henteu salah si anu saah berarti tuh kudu careuri atuh jadi cengcerikan yang moal hirup deui kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ya moal paeh mangan sakali doang blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat geus sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Lauhil mahfuz geus aya ya Allah wa huwal ladzi yatawaffakum bilail. Gusti Allah anu nyarekeun urang, Gusti Allah anu ngagenggam roh urang, Gusti Allah anu ngaheeskeun urang. Urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah. Roh urang teh roh urang aya dua rupa. Roh teh aya dua. Hiji aya ruhul hayat. Nomor kedua aya ruhul tamyiz. Lamun keluar ruhul hayat paeh, lamun keluar ruhul tamyiz sare ngaran. Jadi aya dua di awak urang teh sifatanana. Ketika sare ruhul tamyiz dari keluarkan teng ruhul hayat teh ya di awak urang. Engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh ejeng nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ruh tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali. Ruh tamyiz kapanggih jeung wali. Kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kapanggih ruh tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi. Jeung karuhun-karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang. Ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig. Ngimpi di udag-udag juri lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki ngejat nya limpet jana kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol eta kos itu nyalah wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Ruh tamyiz dikeluarkan ku Gusti Allah. Nang saha eta lamun ku Allah henteu diasupkeun deui. Matak cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum. Hei nu sarare nu henteu diantep sare. Ya muridina la yuradu anhum. Hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh. Maneh sare teh diantep ku Gusti Allah, maneh ngabalieur Allah mah henteu ngabalieur. Maneh poho ka Gusti Allah teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nah iya Allah wa huwal ladzi yatawaffakum bilail. Allah anu nyarekeun urang, ngaheeskeun urang, dikaluarkeun ruh tamyiz urang. Nah yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum. Gusti Allah nyaho naon nu urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi, urang migawe naon bae nyaho urang macul, Allah nyahoeun. Urang di pabrik Allah nyahoeun, urang di pasar Allah nyahoeun, urang di kantor Allah nyahoeun. Pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun. Ma jarahtum. Naon ku urang dipigawe? Urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun, urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun, urang keur nyieun mepegang nyacagan sulu Allah nyahoeun. Naon bae urang diuk Allah nyahoeun, urang nangtung Allah nyahoeun, urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtum. Eueuh nu kaluar tina ka nyaho Allah. Deuk kumaha deui atuh urang. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar. Lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar. Pagawean urang ti beurang galibna bae mah galibna sok pigawean migawe mah banti beurang Allah nyahoeun. Tah saenggeusna Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi. Dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi. Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi. Dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang
Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teu kuna naon teu lapar teu naon biasa bae hartina kuat bae 300 tahun hees datang ke buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para ranjang deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggut segala rupa hirupan hirup bulu kelek panjang bulu iya panjang teh coba Ashabul Kahfi begitu muksal minatam li homatun saribun usdun manus kapaliat tatsatun skitmir eta barang hudang teh nya handeul je beungeut sia kitu amat cakena sedangkeun rasa ananangan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bu panjang amat eta kumis pugus yage emang aing panjang aduh banyak rongkom kabeh teu ji ke urang teu kaharti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bangke karari amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun Gusti Allah ih geura Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi ya Allah ya Rabbi praweyasan ke bakal asana nu kolot mamal kaburu aduh cek do kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah tetep bae tah ieu kabeh kaluan tindakannya Gusti Allah masyaallah dihudangkeun deui ku Gusti Allah hirup deui tina sare hudang ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha liuqbo ajalum musamma dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal aya nu datang ka 20 aya nu 30 aya nu 40 aya nu 50 aya nu 60 tahun tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees hudang diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah meme datang ka ajal kitu bae summa yuqdo liuqdo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta kara dicabut ruhul hayat paeh beneran geus datang ka ajal lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang teu boga obat teu boga apotik modar bae mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang teu bisa nyuntik dokter paeh geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modal ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal paeh isdep bae paeh di ulah percaya ke dokter ulah percaya ke obat tambah sakadar syariat endek mangga henteu masalah da paeh mah lain ku sebab teu tertangani lain ku sebab teu kaburu dahar lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae uduh cenah ieu mah penyakit asana moal kebal deui asana eta mah sakadar adat doang janur sehat ge modar aya jelema keur ngajulan kalapa kira kata golepak paeh pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat anakna ngajulan kalapa bapana mah anu muriang encan modal lamun bisa diojol ku urang dimusawarahkeun jeung malaikat Israil maning bapana heula maning bapana teu bisa dimusawarahkeun cak malaikat ieu mah geus dideuleukeun di lauhil mahfuz atuh ajalna eta geus datang ka dieu aya nu incuna ti heula bapa kolotna encan modal incuna ti heula bapak korta kirim basa duh ceng mun nyaho kitu mah atuh aki heula cenah ti heula emang kunaon gila kreditan teu kabayar aceng ulawak aya hayang paeh kos kitu teh mah nah ieu nya jadi ku Gusti Allah diheeskeun dihudangkeun berang penting hees berang hudang liuqdo ajalum musam datang ke ajalna paeh geus teu bisa didorong ku obat teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus paeh bae lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto nya nama ja sugih ieu jual kabeh jang meuli pulo eta kabeh ulah modal jang modal bae Soeharto bae nu sugih modal atuh komo sia teh geus paehna ge paehna deui atuh tong mah geus paeh bae kabehan ge geus paeh apa selesai urusan teu
paeh teh lain berarti selesai urusan lamun paeh selesai urusan mangeunaheun. Tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum ka Gusti Allah hungkul urang babalik. Sanggeus babalik lain sekadar babalik, summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi. Dek ngahela kumaha lantaran aya 2 malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang. Belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus, belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng. Eta mah sakadar dokumen hungkul tanpa kitu ge Allah geus maha uningan. Tama besi urang ngahelak, besi urang ngahelak. Ye, pan Gusti, jasa henteu kitu. Raqib sini. Ada apa, Bos? Orang nerima raqib tukang karung. Gusti Allah doaku. Naon Gusti? Ya, ngahelak coba bukuna. Dekeun tah ieu. Tanggal sakitu, poe sakitu, sia sakitu tah eta paneta tah. Nu atid da ieu tah. Poe Minggu sia batur mangaraji pan sia maka puncak tah aya tah tulisan. Sia mawa jablay tah aya tah. Menang di Citra aya paneta tah. Sia. Deuk kahelak kumaha urang. Aya tulisanana Gusti Allah nu agung geus teh jang dokumen. Nah ieu ilmu Gusti Allah teh lamun ditancebkeun ku ari ka jero hate urang, kicep dikanyahokeun, denge dikanyahokeun, lempang urang dikanyahokeun, nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, disarekeun ku Gusti Allah. Boro-boro tipe-tipe ngaji ge nundutan nang Allah. Oh masalah, no problem. Oh masalah eta hiji kanikmatan antepkeun. Ulah sok diganggu-ganggu. Nang Allah. Sebetulnya nuduk